diuk maneh nabi naon sia teh lalawara teuing bener si agama Islam bener sing lamun bener agama Islam teguh ieu ilmu nu pangluhurna tauhid naon bus jurusan Cirebon Jakarta kayak gitu sok teguh sok jalanna jalan Pantura muatan pinuh solarna pinuh konektor aya mobil wete supir gagah ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang full AC full musik jeung full-pullan nya terus nu ditanyakeunana naon cing lamun bener maneh agama Islam saha supirna lain naon hubunganana jeung agama jawab sia tauhid teh ampun ngaran mobilna naon PO warga baru jadi nu ditanyakeun teh supirna abang sadeli lain berarti can tauhid sia Pak Haji Maman lain Kang Ade Teler lain Sarman lain Kang Dayat lain Palili lain nganu harti teu tauhid sia nasaha atuh taluk usup heuh nah da tetangga aing wanya tauhid di jelema teh tauhid ngeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aya nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia tah tah anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah sing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan siapa teh? Siapa cacing? Ya lama. Naon budak nyalukan hidung nak itu? Ma we. Lah, naon? Silaing lain. Nyao. Kadieu geureuh aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket.
Moal kitu timbal ka dia datang. Naon dengekeun di sia aya suara naon le. Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih teu nyari. Jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan. Nah, yang serikan goblok. Nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon ka radio. Jebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku ya hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mode ABG. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu rada teu percaya. Nah, manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah didinya karereun haniwung. Gemor goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah paragi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya. Aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka. Alah bener agama Islam maneh? Ya heueuh.
Sing ai salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener silaing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh aya 5. hiji Syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana. Aya kagenep Balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Nya. Alah. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deui ka imah di dieu, pan syaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah atuh tercatatnya. Tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Nah jadi laliur kieu ai tapi balalender. Nah make 7 sia teh. Balikna make kapal. Narek lempang kitu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge. Tapi aduh bunyi. Maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Bener nutujuhnya. Syaralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid cenah. Bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe paketo. Aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluwihan dengan 177 na. Ada geuning da 5 geuning asli na mah. Tapi di leuwihan kumaha jadi bener oge teh. Jadi bener oge. Ta ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu. Nya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ai ka-8 cik sileing naon? Dahar. Pek
sabab lamun orang teu dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi heueuh eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama aneh teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeun goblok ya aduh hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun da ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge oh bareto hidup loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio oh kudu mode kieu ceuk raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek mun bae atuh nu penting mah
loba we nu manggil kae sing sok sia kumaha dalang caritana naon lakon Bang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah cukup maing we lah ai Bang Narayana teh naon teh Bang Narayana teh Panu Dewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mana aing mah yang Panu teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh coba ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin ampun Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh oh sok tong amak goblok atuh sia teh aya dalang gede amak atuh gede-gede amak diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami bade ka mana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah nya aya naon deui ibu ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu nya wah saha tah Purbakesa teh adina Arimi gitu acok ai kupingan teh bade ka Ciater bener Purbakesa coba depi ka ngageblek gitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot ya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk aduh wah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk da geus tengah peuting ieu tobat duh aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima wilujeng sumping Arimi aing mawa belut bisirik nyobek eta Bima mawa belut kumaha aing we anjing atuh sia tobat penonton tong pipiluan cicing kumaha aing degekeun lalakon aing rame ieu lalawara ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur goblok tobat deui aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aja coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sak gageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar yang kaharep deuleu jak saha teh Semar anjing ngekeun waduh aduh hei celana gur euy
Saha teh? Si cepot aja jengekeun. Waduh, itu aya si robot atuh. Alah, dawala, kadi dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing, kadi garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon menyerang agak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tak urang? Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Teu aya sasaha pengen jembling. Duh, padahal geunah wayah kieu ngigel duh. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Alah, tos siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pika ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada. Nah, sia teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kenangna nepi ka rame kieu? Berlin Group Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. geus ka sohor sama di Bandung mah. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami kene. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok.
nyacing sabare atuh mudah-mudahan tuang rama cing ditampi iman Islamna ajik kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceungceurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha matang mun kana piduiteun ngadenge si goblok kumaha ieu dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah teu nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sete ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moalnya tuh meureun wayahna ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot hartana apa eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh satina kamina-mina teuing ngomong ka mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teh dulu doraka sarua jeung maneh ngabega ulah teh kumaha tuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo sarwana goblok alah salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat
nu aja trik yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet aduh kurang ulah toro Jawa dirinya biasa coba kade sabiji jeung bukurna aduh sabarakan cabijana eta sisikuan nepi ka kitu teu sangka tanagana Bang Holil kasa cepet hoya alah beunang euy menang babu waduh babu kencing dari lah naon sikuna euy jeung kepretna teu sangka saha Bang Holil saha Bang Holil teh heuh di harapan si laing agan naon pajarkeun teh agan Bang Holil kene antep nu gelo lah lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil agan deui atuh nah kudu bang naon itu di banting kan kepret kan di kepret mode kepret abdi keur ngorak kitu tah kasa ngepret naon bahasa ngepret bancet nah anu di kepret bancet anu bareuh leungeun margi bancetna nuju dina batu atuh panginten ngepret batu gitu rupina mah geus nu kitu-kitu wae dituluykeun teh udang siap beureum beungeut lain jelema bareng notorogan rata-ratanya nu beureum beungeut mah kitu jahat sebelen nu mata kulah dihirupan oge euy pika sebelen pika sabeuleun nu beureum beungeut mah mata tong diwawuhan jelema kitu mah porora hayang wawuh jeung nu beureum beungeut kitu mah sajabana ti goreng hate teh pedit karena barang batur cocorokot lamun ngakan barang batur aya bebeja heula nu macak tong diwawuhan cilimit panjang koko dongko ka bapa cempelak nya buah sih teh ka aing kakara sadar duh leuh rasa-rasa pada kasorangan Baladewa naon teh geus aya deui wae eta gan eta mah nangtang ka dewa eta mah nangtang ka si laing naha ka kuring apa sia teh dewa dewa naon dewala hae heueuh sampurasun rampes alah gagah ya budak ya yang kasep sareng Bang Holil ge kasep kena itu nepi ka ke sia teh ka saha ka Bang Holil aya agan Bang Holil sanes lain entong ngambek di mana Den kula urang kampung padusunan urang kampung Baulisung sami atuh sareng abdi urang kampung Butarasi nya sami sareng ieu urang kampung Bau Kesang lamun Bang Holil urang kampung Bau Ceuli kasaha sih ke Bang Holil agan Bang Holil sana lain tong ngambek duh aya ngececek ka aing sampurasun rampes dah nya urang Sunda nanti ieu mah nya teu gengsi make iket oge mode dewe sampean saha panjenengan kakasih ngaran kaula Gatot Kasa Gatot Kasa iya aya eta nu pangker aku Bima Bima nanaonan sia teh Saga mah sampegat.
nanaonan nah aya bima kulehe kieu sabab keur usaha bisi anjeun tapa kaula teh tilebahkeun Gunung Maliawan uluh jauh atuh jauh Kang di Maliawan moal tegas jadi kota atau tempat ayeuna geus perumahan baheula mah dina zaman Ramayana masih kena leuweung cucuk lungkang teh euy cucuk Garut teh udinya tuh dewek kaliwat kaynya teh rimil ku pacet pacet kudom-doman gitu kudom-doman ayeuna geus bangunan rupa-rupa eta mah pinuh ku hutang lain gunung pacet heeh ayeuna mah geus canggih lain pinuh ku pacet eta ku hutang kaleresan pisan atuh kaula teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh ya kaula putrana oh sampean teh putrana iya tah ieu putrana ieu teh putrana Baladewa ai putra aslina mah sanes ngan ieu ka Baladewa teh ua nya kan ua nini diuk sia tah diuk pernah teh naon maksana ai dongengna mah panjang kaula teh boga tempat iya ai di tempat kaula teh rupa-rupa penyakit kejadian anu kena na kawarga kaula dulu diantawisnya penyawat naon tah rupa-rupa batuk engap tah lamun batuk-batuk eta teh bisa disebut flu burung jadi itu ngukut burung teu henteu aya ge hayam susah ngajawabna aing da penyakit lagi ngaranna ge flu burung nya da sarua manuk hayam teh unggas teh nya unggas mah di mana urang geus beudahar aya nu nawaran urang tuang atuh unggas ngeus atuh tah mah ngeus mah pergi ngagali lingis tah mah lingis mah aya paribasana naon lingis kurisi rempan ku gayaan ingis atuh tah mah ingis mah negara Inggris negara mah Inggris mah di mana urang init Kalembang tah meuni Inggris pisan tiris nu jauh tina Inggris kana tiris karunya aki-aki gerejeng napas narek beak deui na kumaha ari aki-aki aya adan geuning karunya aduh aya leuwih naning adan teh mun urang Allahu akbar Allahu akbar Allah napas meureun euy napas ponok meureun la ilaha illallah Allah mun urang mah ku budak ora atunya wah khawatir bala wargi subuh ning karunya gugahkeun ka budak gerah-gugah pala wargi gerak kapala asyar meureun kacai kira abdas kuramas gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae jam dingdingna aya nu maok aing ngareret urang eueuh barang ngareret meureun jam dingding eueuh ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok aya dipaok teh ku injuna deui sadar dibere rokok ti beurang sebungkus komo basa eta mah aki-aki naon Kang aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon ari akal lain mau atuh dengekeun heula kenapa ke ditengeulan itu yung mau ke situ oh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh oh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep beren jo jetrek karena pengeras suara adan Allahu akbar Allahu akbar
barang ngareret meureun kana jam dingding karek 4:30 atau pugu nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge da ieu mah keur latihan banyak ya ada latihan ya aduh ampun ini kan kaera teh aduh ampun karunya deh euy nah tekang batir aki-aki pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan mata kayak panggil jeung masjid teh kitu ngabiri gidig trauma meureun trauma ai di imah sorangan gini euy oh ada geus maot ini meureun nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh sendiri mun dina lagu sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga 9:30 lalajo Asep Show teteh ngeusan Asep Show buka ngeusan Asep Show adan terus dibuka kieu we aya TV hitam putih bari teu beunang di gedean teu menang di gedean ini jeung gegerjedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelak ke HS lain beuki HS lah siatunya eta bobalak tunuh aya wae ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha tuh teh la ilaha illallah korejo atuh mun teh Joko kocok we nyoko cai Allahumma lakasyumtu kitu teh ning barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasana mah kuat nepi ka jam 11 maot mereka tina mah salatri alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh hadi beres nu karunya mah tukang bandrek nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning klub jauh klub sampe nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna jauh gugulutukan ini aya 4 siki klub sampe we suuk ka 4 balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebersih heula aya dielapna teh ku lawon beureum ya pan aya masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah aya masinis jo cekit direm eta kereta api nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek ngajawabna kacung ieu we sampe 2 deui kulub jauh we 4 setan masinis amak gajleng eta mah wah turun mau panunggu berompong tukang bandrek lompat wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we nepi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu karari teh mah deuleuh akang ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu di alaan padahal teu kudu hese ngala orai mah mawa kerupuk we 2 blek di kamanakeun ya Kang kumaha pangi we jeung liangna tunaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing da teu dahar karunya nya aya pikasirieun euy
Naon ya kayak gini. Aya anu boga penyakit boson. Boson teh naon ya. Boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut. Oh. Awewe gadis Heeh. mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae. Da unga ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh. Tuh disadar. Tilu teh anjing sakali nuturkeun. Meureun karek maraban meureun. Buru ka Jamaroti. Kabeneran hanya tak itu murah hasil pangeran ya. Nyakuan kan. Kabeneran aya bujang deui. Sarua asa penyakit. Oh boson. Boson. Ai lalaki papan tarik kitu teh. Dut. Cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy. Urang bebesanan yuk ah. Buah sa penyakit. Da sarua asa penyakit cenah abeh teh eraeun. Hayo atau cenah kabeneran budakna teh darekeun. Darekeun pasti. Heeh. Ya enggak mau jodoh mending. Kawinkeun budak teh. Ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh. Sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bageur. Diintip ku bapakna teh kieu. Ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Didengengekeun anak teh. Bisi budak teh hade. Hari panganten da pogo pesa penyakit. Ai biasana mah bunga peuting teh ngik ngik ngik. Da ieu mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut. Da bapana ngintip kieu we. Dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut dut dut. Nah hanya belah. Aya cenah ngikna eueuh. Ai barang aya di bemeu. Melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong we ka itu deukeut ka panto. Pantona teh kabeneran deui. Lain ku panto. Bereregan. Ku baligo urut. Urut teu baheula du ere. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake ngeuni sia itu. Heeh. Beureuh katutup liangna. Kacocokan Alah. Ai budak awewe na meureun katempo bapana noong. Aa. Kajileung teh lalakina ruas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Jo tuwiu wiu wiu. Wah, eta mah salamur datang. Marupana sirine. Cocokna meureun asa kabukakeun. Saya RW teh para raih kan. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus hitut. Alah ampun euy. Karunya mah nu balik ti Arab. Nah, maka karunya anu balik ti Arab ya kan. Aya di Arab na teh digawena teh 2 tahun. Oh, jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. Heeh. Mau usahakeun pamajikan meureun digawe di Arab jadi supir. Supir ngangkutan onta meureun itu. Heeh, balik ka lemur. Wah, eta mah pamajikanana sono meureun. Nya atuh. Boga duit ongko. Loh, duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Tius? Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat nih ah. Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat reuwaseun. Kamana aya lumpat yeuh. Sieun ka Parego. Beneran nih. Para teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksud mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Oh. Aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah catur ya kan. Oh, cangkang jajamu babalatak obat kuat.
Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu we. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek HS. Nengok. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek HS na ieu teh. Celengkeung adzan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat mereka teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adzan deui. Isu gaya kene adzan. Caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, Amwing. sayangku, my honey, darling, tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur Kumaha kan? bari kabur diteumbrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha. Bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari neumbrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing Tidak kesal teh Kang. Keur mah kesal ngadege kitu. Aduh ampun. Hayang seujit make. Ai rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Nya kana Peri. di Bangkahuni geuning ka Merak Kamarak. numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat Ada rek balik. aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut Heeh, dina dek. ngajajar dina dek teh Bari eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuh Alak kumaha? tulung Bapak si horeng kantongna murag ka laut ka laut. itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh Jayang heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut Ya heueuh. heuh nu wani wah gegejeret eta awewe nah da mah aki-aki Kumaha Kang? cukup jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawe Kumaha teh? page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambang teh ku si aki teh Allah alhamdulillah. dibedo ka luhur teh salamet gor we surak Muji bener. eta si aki menang pamuji atoh Allah. pan urang mah lamun dipuji teh atoh Ya atoh. si aki mah amek Amak kumaha ya akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ge bedog Wah, dikaluhurkeun. hidup aki hidup Hidup, Aki. Ceuk batur teh Hebat. hebat aki eta aki-aki lain atoh kala baud Udah. bari bedog di kieu Kumaha teh? mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun Lain eta luas nyentrungeun mah. ampun eta sia patak dekna di lemur tara loba kasusah Mikiran kesusah sih. homo ari eueuhna beuh mah di masjid teh cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon Naon eta teh? adan aing salah kumaha heuh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke HS Gitu. aing hudang-hudang poek aya juga aing magrib
padahal pe hujaneun yo cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan yo adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam dinding kena setengah 5 atau puguh nu ngabuburit teh buka kabeh geura pek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak keur teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah ku aing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ya da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat goblok aing katipu sia ada jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalaju film goblok kumaha dideuleuna sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung kaki lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan
nya moal goblok mau capek atuh hujan angin dodar gelap daya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteu euy nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok kitu tah melengkung pada anu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mana nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung di dagor cenah euy ngeuleuh atuh goblok apa naik cek lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan ih muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayah kieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang jeung luak lieu kumaha cenah bisa nubugana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel do sia urang mah angsron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsron deui kitu eueuh naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus euy lebar cenah euy suruput we dikanya wah kolot teuing anjing asin euy puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kadeh jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh nya itu
eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru hideung mah keikat panayagan padahal sapopoe tetep pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepe maka ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok teh anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we oh da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem itu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana ha nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Danlanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam teteget lolodok ngawadang daang loba ta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh ari Bapak aya nuju tuang
abdi namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar karena hayam parabat aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh gitu karena domba mah sirah we teh kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teh teu kasar nak domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu saya di mana tak gendong kemana-mana alah lain kemana-mana dengan membawa budak we atuh ngari aing kudu membawa ucing lain mun urang mah pikeun ka indungna pan indungna teh maot namanya nguping maut nak kunaon maut mah ngaramet nah ngaramet pake jeung maut make celana jero nah pake maut bobogaanana kulentah aya 17 mah meureun muni nyepot digemrong lentah heeh marukana gudang terasi meureun murukan sale eta lentah tina sagede-gede rokok nepi ka sagede-gede inung suku meureun pamajikan aing teh beakeun getih jadi we leuleus nya pasti atuh ai loba-loba digotong ti sawah teh dimandian ku aing naon panyakitna cik nya pariksa ai breh teh dina bobogaanana nepi ka ringuy nepi ka nyocok lentah meni aya 17 na muing paingan atuh ampun nah atuh pajikan ceplok ke ku aing didudutan babari da geus mararontok tepati nyepot teuing meureun eta nu ka 18 nama hese teh didudut teh da begang keneh wah digunting ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek kumaha jerit teh lain lentah eta mah anjing ai sia teh apa kawas nu teh wau alah padahal ngaminggu ge katempo teh pan sok dilongokan eta ku sarimag jeung lentah nya beda rada geunteus saeutik tuh sarimag teh lanyedna ada geus buka anak opat abah naon ya hari emak teh ka mana abah nanyakeun indungna aya pan maot baheula ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah udah supir elap Allah teh nu nyiptakeun urang anu ngajadikeun indung maneh anu nyajadikeun maneh Allah teh heeh ngajadikeun kaum muslimin wal muslimat ngajadikeun minal aidin kana nyeuna heeh Allah teh heeh atuh urang ka Allah yeuh dek naon sia teh urang ka emak engke ge katuturkeun ku aing kumaneh
kage bakal mungkin kita tuturkeun Abah naon mending urang ka emak urang enong di emak meureun alo mapan beunghar oh rek barang peda ampun emang na alo teh supir elep nah sia teh kabina-bina teuing ada budak Abah ai alo lega sawahna aduh ampun lain lega deui kabeh ge nu kagunganana teh ayeuna disarwakeun jeung atuh urang minta beas atuh toba ada budak atuh Merukan aya di kieuna meureun. Nu matak mana cing bener ge ulah nurutan bapa maneng ke bakal ka sawarga alo bakal nikmat. Hai di sawarga aya balong Abah. Ujang aya nguseup. Ulah sarua ke jeung di Abong dunia. pikiran anak-anak. Da budak kapuraeun. Ngomong Kege katuturkeun ku urang bakal maot sarara oge. Urang teh Heeh. atuh meureun ujang teh kudu kumaha lamun hayang maot hayang sampurna teh Kudu daek ngaji, ngaji, rek salat, salat, ibadah. ai salat teh kumaha wah heuke urang tanyakeun heula ka kiai da aing oge teu apal. Mana lagi sekali-kali azan. Heeh. Kapok. Kapok aing ngabareta oge salat teh dicarekan. Nah, make jeung kapok. Ayo salat. Aing teh hayang guguru salat. Yo cenah tuturkeun ceuk guru teh. Kayak gitu. Ai perbah awe salam ditemalan ku aing. Bagus. Ceuk guru teh assalamualaikum warahmatullahi. Aing teh tukang teh waalaikumsalam. Sugan teh moal ngambek. Ya heueuh atuh. Heeh. Temalan. Ai perbah ruku soek calanana teh. Sampingna. Sampingna, sarungna. Pan geuning teu make kolor salatna teh guru teh. Jarang make kolor. Allahu Akbar barawak teh. Meuni katempo kabeh. Aduh. Bobogaan eta imam Kumaha teh? aing pan kaget da nya salat. Ceuk aing teh alah meuni gede. Alah meuni hideung. Eta guru aing meureun bakat tinggu amak. Keur salat oge ngomong. Hideung oge. Ciptaan Allahu Akbar. Eta kudu temalan. Makan nejeh ka aing. Aing sugan aing salat teh kudu nejeh deui aing ka tukang. Gor teh di masjid garelut. Oh. Alah. Nah, pi ka paburanta. Kabayakeun di masjid gelut. Aing gara-garana nepi ka diusir, nepi ka dikakat na masjid. Lain tempat ibadah, tempat karaman gitu. Abah Naon? nu mata kudu dek ngaji ge kitu tah Ulah awam teuing kana agama. ulah awam teh kana agama teh cing apa kana huruf hijaiyah Huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu Ramalip keur ngagambang. ari alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar lamun hayang jadi i dijateng Naon atuh dari urusan hayang jadi u di kaltim dari urusan provinsi. belenggu bapak teh Eta awam. sok ku abah bacana ku ujang etanana sok atuh Ejahna. alif jabar a alif jri alif psu sok a i u tah kitu Tak kitu bener. heuh kitu heeh aya abah bisa aja heeh lamun hayang jadian make nun dihareup cuma contohna alif nun mati jabar an halus tah Lain alus. alif nun mati katabrak Naon dan nun taruhin ke jalan atuh. pugu nun meminang ulin ke jalan geuningan bebeja heula ka indungna teh ma Nun bae. nun bade amang ke jalan nun Neng menurut. nur eta mah lain Nun. heeh atawa ditangwin alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anterkeun aninun Aninun mun bodoh pisan.
B Jabar ba B JRB B PSU bakaka babi bu belakang Jauh-jauh karena bakakak. nah anak-anak tapi ngeunah aing dicarikan ku anak Ku anak pada kitu. ngeunah abah dicarikan ku anak ngeunah heuh ke dipaehan atuh langkung raos gitu mah Piraan aja nepayan budak itu. Ai budak nepi ka 7 gitu. B Tangwin Jabar ban B Tangwin Jerbin B Tangwin PS pun bantingkeun Ban bin bun. ban bin bun kumaha maneh we atuh abah naon hayang disunatan abah Duh. oke teh boga duit Kami ngada disunatan mah lain ku duit ku peso besok. kudu diburuhan nu ngeureutna teh teh ku abah keureutna teu becus diajar enggak mau kenapa Aduh, eta kusaruana. maksud lo keuleuh aing mah ka maneh teh Jadi mengalunyak budak. eueuh tuladeun anak hirup teh Oh, turutanin anak ngan ngabegal we jeung ngabegal dibuat. marukana moal doraka nu kitu teh Sedih. Naik-naik. da jeung nyana deui Tuh. jeung ngabegal mah abah kieu usaha mah ye kumaha ini ke tempat parkir motor turun nyokot hiji oh eta mah teu haram henteu teh mah ngan digebugan wungkul alah ngabodor anak aing halus budak teh. Nah, anak-anakan. Geus aya senian. heeh Bukna halus. mending dagang kangkung abah Halus teh. sabeungkeut saperak Oh, ini mah mahal 2.500. batina saperak 2 perak kumpulkeun sok 3 juta beungkeut we Sebarang. sapoe ku abah geus 3 juta perak lamun payu mah dedet we atuh Paksa. ka jelema jual paksa nu teu meuli dagor jeung jebatan ngabegal mah doraka teh Tapi dah bulan. teu payu wae dahar ku sorangan sugan we atuh asam urat kaituna aya asam urat teh jang beunghar oh insyaallah atuh aya kitu mah heeh bah naon alah naon saya alah-alahan abah buru-buru bah naon hayang motor abah cucungik sia Coba selain-lain. nepi ka lahuta emangna motor teh barang murah buru-buru abah Burukan roti. gablek duit di mana aing bang iridit bah teu gablek uang muka buru-buru abah mau ka setoran saya teh kumaha ieu teh abah buru-buru abah Aya naon? naon teh sia murucut tika tadi aing hayang motor teh budak teh hayang modal murunya si goblok nah atuh nyebut ngiridit sia teh bete ieu beteng uing ngiridit abah nyalingit goblok be nepi ka kitu-kitu Anak-anakan. abah naon tahu naon nu bau ya tahu campur jeung tai maneh lain tahu buruk lain Ada luar sa. tahu naon atuh tahun tuh maneh Coba jadi mengalunyak budak. di mananya walungan anu jero Tadi ada di Lebak sebelah kidul. nyaan aya dinya Ayar. aing dek ngojay Ngojek. teuleum aing 3 jam mah nya Bari mau budak. heeh nya terek maehan budak ya oge Montong neraka bari dak ya. ieu tongong aing kapodolan Oh, bawa